Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah ya ilahal awwalina wal akhirin, ya mujibas sa'ilin, ya khairul mas'ulin, ya qadiyal hajati, ya mujibat da'awati, ikdi hajatana, ikdi hajatana, ikdi hajatana. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, ya dzakira dzakirina tub alaina taubatan nasuha wajibna bi fadli rahmatika nuron wa duhuron ya arhamar rahimin. Ya rijalallah ya arwahal muqaddas bil qudrati ya gausal a'dom ya musyiru wadudul insan ya huwa akmalu wujudul insan. Ya Rabbi sifat ganjil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah maknane wallahu a'lam bi haqiqatil muradi. Wa qala azza wa jalla fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Pankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Al-ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa'i fa innakum aqadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Al-hadis. Para bapak sadaya teu hilap di jisim kuring sakobla nguningakeun kana pamaksadan anu bakal diuningakeun ku jisim kuring demi kepentingan jisim kuring. Pertama alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah di paparinan waktos ku pengerasa pengatur acara nu mantena janten wawakil pengerasa Sohibul Gernaka. Moga mantenanana ku Allah kamangfaatan kamaslahatan dina ieu riungan nu dikurungi ku Tabligul Islamiyah wabil khusus kamantenanana wabil umum ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kadua kalina teu kakantun di jisim kuring wabil khusus nyaeta doa disangakeun ka pangresa qori mu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah manantenanana kana tos ngalaksanakeun bacaan-bacaan anu sesuai sinareng mahfud hurufna sifatil hurufna adabut tilawatna. Moga-moga wabil khusus janyaran kamantenanana wabil umum ka urang sadaya. Oke wabil khusus syafaat kamantenanana wabil umum ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teka kantun di jisim kuring katilu kalina doa ka bapak-bapak nu alhamdulillah dina ieu kaayaan wengi urang sadaya
hakikiyah panggilan Allah nyaeta ngalaksanakeun thalabul ilmi nu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah nyaeta urang pantos dipaperinan ilmu bari teu jeung modal nya yang penting urang karidaekna malihanan datang ka dieu teh dibere nyatu kenana teh terakhir dibere nyaneut samawehna oge malah dibere rokok matak panggoblok-goblokna manusia lamun mungeun tolaban para bapak sadaya nya tapi keukeuh bila mana ngalaksanakeun hiji walimahan dikurungi ku tabligul islamiyah nyaeta rek walimatul alus jeung walimah sajabana kunaon eta mangkeluk jarang daek anu mantogna matak disimkuring ningali dina coret aya coret ucapan aljunun pununun ari edan teh rupa-rupa berarti bila mana jelema disebut umat Islam kapang tolaban nyatu seubeuh rokok dibere caneuteun loba ilmu meunang tapi gedekeun mantok teh eta jelema edan mangangan beuci teu nyaho nya nu karari itu teh kajeng mangnanan ulah kasupkeun jelema edan ka jeung mama buk geus bodas tapi masih kene asup jelema edan kajeng sia cek nepi ka eleh kaayaan tolaban ku ngalaksanakeun tugas siap mato ka kacamatan nya kajeng sia jarang poin kadalehna jumaah hari jumaah mah cek teu dilumpatkeun kana tugas kewajiban bukan syarat cek Imam Syafi'i mah bila mana kalau mantau jumaah kanu sejen asup syaratna di dieu teu sah jumaahna ulah nyalahkeun dewe teh sia lamun di pojoran di akhirat ku malaikat munkar jeung nakir nya ayeuna kudu dewek di bejaan ngabejaan ka saeueuh kaayaan umat Islam para bapak sadaya ibadah aya aturanana ibadah aya nu ngatur jeung deui anu dijieun pimpinan urang sadaya pangmurah-murahna adalah urang imam ka Imam Syafi'i menurut Imam Syafi'i mah kudu Jumaah ngadua mangganan hiji gering kadua musafir nyaba jauhan eta oge nyaba di nu jauh itu teh asup syarat di bawah wajib ngahaja-haja urang Jumaah kanu lain teu jadi cek Imam Syafi'i jumaahna berarti eta jujumaahan nya anggap urang ke jumaah jole dina coret 3 kali sia cek ke jumaah ngajedog di jagat ieu munafik adina hate siang berat oe teh ngalaksanakeunana hati-hati awas tah kasarea ieu mere pepeli lain tiba ukur ka maneh cek ka mangkeluk nu tara jumaah ieu tah loba keneh mangkeluk tara dekeun mantau kana jumaah ngetis kajeng perhatikeun ta mangkeluk umat Islam hek bubur papatahan kumaha ngetis jumaah mang lantaran kieu ari kewajiban hukum mang maman kan nyaho tatangga tara jumaah bejaan bisi mang maman hanas jumaah tapi teu diganjar eta jumaah usapkeun ngabejaan ka tatangga geus di bejaan mah rek mantau syukur henteu kajeng amakeun padulit teuing ngajakan dulu lawan goblok ini masalah bagi ibadah mah ulah sok kagok ngaran dewek mah di mana-mana oge kieu we ngaji mang maman malah lebih galak ini sejen mah nya lantaran hukum nya jelema-jelema alam kiwari geus loba bedegong dina agama geus palaeh ngaronci hatena panjang tadakeun mantong takal bak ngaminggu aing ngarasakeun teu berat mararan tok guru ngaminggu lain cara riji nya si guru ilmu ayeuna can karasa awas pe jelema mah geus sakaratil maut geus ditemongkeun ku malaikat Jibril ieu gambar cilaka jeung gambar kaayaan bagya para upasadaya gambar cilaka bakal ditemongkeun ana neraka bakal kaayaan bagya bakal ditemongkeun gamarna surga lamun jelema geus ditemongkeun neraka bani ku banget kaget para bapak sadaya teu nolih kana naon sakaratil maut bari dipuk ngap-ngapan para bapak sadaya marihana ningali tina segi coret malamun jelema geus melehna ka belah kenca geus karikeun maot den berarti eta jelema geus katemong kaayaan tawis kana cilaka para bapak sadaya lamun geus nempuna loba ka belah katuhu eta jelema geus dibere ciri bakal lempengna kaituna kana bagja awas ke panjang lamun nepi ka ditemongkeun rek modar gamar raka ku malaikat Jibril nu galah kenca ulah nyalahkeun ka kiai dongan kebluk pagawana di dunya dewek tara meta duit mantau kana main ngaminggu man sugan dewek meta duit jang nyium kopi teu pernah dewek menta
di kopian ku barudak malah disukuhan sok sarukuhan nyeun ulah ngomong-ngomong rugi kana jalan ibadah mata payahna Pak Sule mampang-mampang bisa keneh kuburu inget kalebang ayeuna can karasa ku Pak Sule teh mah geus ngahadap jeung malaikat munkar nakir di alam barzah anu pertama disebutkeun kuburan awas Pak Sule akibat moal bisa ngajawab kana pertanyaan mungkar jeung nakir sanajan ayeuna ku urang diucapkeun ditalar dina naon teh mah bakal ngonci naon sababiahna loba kewajiban anu ditinggalkeun waktu ngajedog kaayaan urang keur waktu di dunia awas ieu tah rek marepeteli ieu kasaharian loba keneh mangkeluk geus mung ngamingu kadang-kala gede-gede aing mah da di deui ngati Allahu Akbar dah kuring mana teh kasuk ngajer ieu tah teh ieu teh arek di kumaha alam ayeuna ya Allah ya Rabbi disim kuring nepi ka tadi mah ngobrol jeung urang teh galegah ya Allah eta kalakuan budak sekolah di SMA ya Allah lamun dites uril 10% dulu anu bersihkan manganan aya biangna tah nu sok narkoba aya biang astagfirullahaladzim aya geremona ngajar wal dirina kadang-kala teu boga jang si pulsa jual memeh banyak jang si pulsa boga jang jajan jual memek rada mahal mah ieu ati cecer ayeuna mah cep syarek beli mah het mantap tuh SMA bisi Allahu Akbar kajeng hati-hati roh ke budak sekolah urang kudu hati-hati merhatikeun kaayaan anak urang geus loba terjadi di mana-mana ya Allah ya Rabbi naudzubillah summa naudzubillah geus teu aneh alam kiwari anu reuneuh geus teu aneh alam kiwari anu reuneuh jisim kuring gede kasieun ciri-ciri kiamat teh bila mana geus roba nu reuneuh teu gablek bapa kadang-kala kawin mangtis 2 poe gablek kaju 8 bulan ngajuru eta ciri kiamat teh hati-hati mana sing bisa ngadidik kami jadi pajuh maneh ieu mah kumaha di ka pesantren hitungan bobol ge jang kudu jaeun beunghang teh tulang sirit sia tujuan pemakan euy sekolah jeung sekolah mah sia bisa gawe Allahu Akbar anak dewek mah ditah gawe oge teh menang sia mah kalau sia gawe komo jadi guru tulang sirit lamun sia ngelek buku arek ka sakola kate aing ka miliar sebelum mau ngapek albokat duit teh pararuh tong sia tong ka intuan lamun maneh ngelek kitab ngahuruk hate aing seuri so maneh mah ibadah can pernah mangkeluk santi memantau kaji sim kuring tadi getah nu aya nu arek masanten naon kang persyaratanana di pasantren uang muka sabaraha uang muka suga naon bae naon yang penting anak maneh daekeun ngaji yang penting bener ngajina teu kablek bakal dek bae paraban nyatuna anak sia asal bener sia teu mampu ngan ulah licik sia pupus sia bisa ngamodalan ka anak sia tapi di pasantren kan si ada kuburan dibere nyatu tapi kan dibere beas-beas acan kajen sia ulah licik mun aya catetan sari akhirat gitu deh aja mangguya geus sekolah untung keneh hirup keneh oge ngape sok banat nambah dangdut kieu teh jelema teh dicocokan wae tah ngape tah ceuli ulah dicocokan ku kali nya ibadah geus bejeuna ayeuna can karasa ku mangguya teh mangaranmu ari babat tah bakal jadi saksi jeung Imam Buya ieu teh cecawar manggunya teh tengah denger teu kuat tampilina papatahan kita bener teh bukan kana bedang teh jeung dangdut pagawana teh nya apa yang eureun tan kitu nya kudu sholawatan kita enak salat qori nya apa ka masjid ulah dijauhan dibi modal oge geus deket ka masjid mah mun sugane aya husnul khotimah itu coba sok nambah dangdut lamun modal cek bergadang-gadang dangdut siang ngeunah moal nah pikiran kusararea sing bener nya apa eta gamel pipi ta ulah teh ka disetel teh para rubuh wae nya apa kasulay kajen tinggi paehan geus kolot mah euy ulah eta pipi urang geus kolot panon teh enak mah kudu kana Quran tempokeunana teh nya apa ieu maneh ulah sing ketol maneh ibadah sunat laksanakeun mun keneh masih keneh mampu kaayaan wajib komo nya
sodako etik-etikeun bikeun ka batur teu gableng teu bisa kumaha Sule itu nya bubur eta nya ah disimkuring ka sararea ayeuna carita disimkuring sigana tanes padahal disimkuring teh geus rasa deungeunah ngadenge balik ditanyakeun rame genah ngalaguna goblok jelema tiba ukur rame lain ngarti kemarin di Jakarta Pabuaran jeung kiai-kiaina dicakar kabeh atuh kumaha rek teu kacau lemur sia tulang silit jeung adi kiai ka pasantren 2 bulan sorok can bisa nahu can bisa bilagah komo nya Allahu Akbar tauhid oge nya kitu keneh sapinah kaayaan jumiah geus masih can jalan geus jadi kiai di masing-masing daerah dandanan we tukang ngalebreh kitu loh mun tupak ojek dina we teh eta tupak ojek butut samping dipake sorban ngadeh goblok jadi kiai geus legekeun diharulakeun para bapak sadaya kajol ngadidik kita jelema anu bodoh atuh bikin bodoh tadi didik nak kudu bodoh nya dibere ilmu nepi ka dihanca ngaji eta mah moman oge geus jarang mantog minggu kamari ge wah mantog tah ngajadog ka di Cigano nya aja moman karunya mau nganting tadi jelaskeun tah ngaji asa kumeunah para bapak sadaya ya mi hape disimpurin mah ya rek amanat ka sararea ieu simbalan geura pake hukum tata ditah kumarang kali disimpurin Allahu Akbar nya lamun didengekeun ku otak anu murni bener aing teh merasa bodoh keneh lamun narima urang bodoh oh aing berita budak ngaji di mana we ieu mah kumaha tiba ukur sageblag harita ieu hate ngonci hate bila mana geus paeh mangkalauk malah di batu mah beunang dipancar ku palu tapi hate jelema geras ka mana-mana dideuleureun kalah amakeun ku hukum teu beurang diomeskeun ya Allah ya Rabbi kunaon dah hatena ieu geus paeh ngonci jauh jeung dat Allah anu maha kawasa ngapa ieu tah ieu hate lamun hate urang geus ngagebrai dieunteukeun jenengan Allah dina hate tempok syariat jeung hakikatna sir asup tah mana sir anu vokal pertama adalah jenengan Allah ulah esok di hati urang para bapak sadaya tiba ukur lisan la ilaha illallah mangis teu aneh Muhammadur Rasulullah geus teu aneh memang eta ge alus teu goreng awas hate tah ulah ketika paeh bapak sadaya sabung ayeuna mah loba mences hate tiba ukur gorang lisan kawas nu heueuh para bapak sadaya nya itu da torekat tale kudu kaajaan pikir sapeuting para bapak sadaya jeung ulah kanyahoan batur teh mantog maneh ka kamar dia mah ngajegong di kacamata judi wes tulang silit main kartu Allahu Akbar cara kumahakeun hirup goblok kena kaitna gablek turunan sia hati-hati sia imam lan tinggalin mantap bubur ini maneh kaya-kaya teh jumaah saha mangkelukna nu ngameunangkeun anak bubur ka aing geus gablek coret di mana-mana kukuring mereka di badan para kiai kanjeng ulah jadi formalitas ke kiai tim ukur kiai para bapak sadaya nya kiai geus loba ngalanggar kana hukum aya nama dur jadi maklar umroh ceuk simpeun nepi ka ditanya ka kiai aya rukun Islam anu kalima naon haji kunaon sia menanyakan umroh nah wah aya sadek pasunatan umroh lamun jalan semoga haji maksudna kajaran haji mesti coceng ditamal ku umroh lamun para bapak sadaya tiba ukur umroh kadituna boga hutang dina Quran diterangkeun haji tamatu ngaheulakeun umroh maneurikeun haji cacakan rek naik haji cek tanggal 3 tanggal 4 umroh heula aing mah samemeh hajian ieu geus di tanah suci langsung hajian aya dam dendaan masjid Tomat puasa poe bertujuh di Arab Saudi mantong kaimah ulah wa kanaon kudu ngalaksanakeun puasa 10 poe ari jelema umrah wungkul teu mau ngahaji naon dendaanana cek dara kudu dipikeun pihak koperasi sina moda da ngaheulakeun sunat manurikeun wajib da mangoman hayang bobolodog hayang umrah Allahu Akbar teu ka didoakeun ku simkuring hege mangmana umrah mah ngan hayang teh ulah nepi ka Indonesia sina moda di tengah laut nah da didoakeun teh mugunana para bapak sadaya nya teh simkuring ka sakumna masyarakat yang waya di lingkungan di simkuring di baba di mana-mana maklar umroh oh di Kalibunar di Bojong tanyakeun kiai nu deui maklar umroh siang geus nyalakan hukum geus cenah beungeun wani ngomong
Di mana sih nyokot dasarna? Na Quran eueuh, dina ijma eueuh, dina hadis eueuh. Kunaon sia menang jadi karania usaha. Eta mang duye, loba nu usaha ngajual ku jelema, ngajual madrasah, ngajual masjid. Padahal eta geus meunang kadang-kala dijieun kakayaan manehanana. Allahu Akbar jelema alam kibar. Nya agama tiba ukur dijieun permanitas kajeun panjang, mangpang jang can kadeleh nya geus turun ka hana. Awas bae eueuh minggu kan tengkoran sia. Jadi tengkoran kuliah hidup akan cina tengkor puguh deui. Moal da kemal kagok. Moal ka itu nama perlu cina modal. Modal ya mah teh mah naon gunana lah hidup di dunya ngahareunan unggul mah. Nya tadi simkuring rada boga dosa ka hadi aki. Poe Sabtu teh liwat di kuruan ieu kan yo. Naon kan? Gawe karek rada bantu sukan peming. Poean mana ka dulu Kang Cak teh geuning ge teh. Kurang di sia teh modal goblok. Ari teh mau teh mah. Ajeng awas ku Kiai Ciwangi lamun nyebutkeun modal mah dagoan we pasti datang dekat mungkarna. Kang cegel ngambil mana bering lipuh datang akang menang cempot pan ku aing goroan malaikat aja ieu na. Jo ieu karunya ieu jelema lipuh-lipuh teh arek modal bubur ulah modalan arek maot. Arek ngomong duyah kerewe. Tuh bener tah. Iya, awas. Ibadah sing ketolnya ngarep husnul khotimah. Nya apa diduakeun kudu simkuring. Nya apa pamaksiatan kudu tinggalkeun. Ulah nepi ka kaayaan campur gaul antara maksiat jeung kaayaan ibadah. Nya buburu geus karulok makomo. Nuntut geura piceunan tah anu garorengna ulah disakalikeun. Da bisa tanggal. Sekali barawa pasar saeutik saeutik we saeutik saeutik. Da jadi simkuring mah. Baheula aya nu mana TV mah disimkuring sok kaonangan. Ari aya disimkuring mah teu wani nyetel samarangan. Paling 1,5 jam meupeting mehes. Baru ini kaonangan hari balik. Hah? Jam 1. Teu uduk salah ditempo teh TV huruf. Digebrak gayan panto. Ngejatin ka mana budakna bari paehan di dina. Wah, isep teh diruru da tihangna. Sret. Cilaka ieu. Budak ieu loba noleh TV bari geus tengah peuting jemplang-jempling lain ibadah ka Allah Nu Maha Kawasa mendingan keneh mences daripada sina noleh TV dipicen. Nepi ka enak padulit teh disebut teu kabeli TV ge debet mah. Moal sia. Teu meunang. Pokona turunan aing mah teu meunang kanu kararutu sia. Ngararaji sing garartol sia. Teu kudu usaha teu kudu naon. Ngajek daun we aing tak terjun kana Allah Nu Maha Kawasa ieu kayakinan. Kena gunakeun perekat ieu hantem-hanteman jang menjadi anak para bapak sadayanya. Kadeleh jak sia. Aing hayang naon teu kabeuli jangkar sirieun turutan. Lain kudu kuliah ibadah nya kaya ku sarea. Sok taati dan nu deukeut mah kudu dibere ilmuna. Nu jauh mungkin teh aya tah ibingmu tah maman tah. Rajeun mantau ka itu paling lagi nawarkeun bonteng. Lain eta ilmu mantau ka imanana. Bae Kang dianyuk oge bonteng. Oh, lawas tinggalkeun we. Samarutna nganyuk kudu dibayar. Allahu Akbar pandaratang teh disimkuring bunga nanyakeun status PNL mu. Jang kahirupan antara dunya jeung akhirat. Nanyakeun perkara akhirat. Kudu nanyakeun buku. Tapi anu kieu para bapak sadaya mah kan simkuring Kang. Namun akang nanya kaayaan datang ka dieu nanyakeun status usaha menang sok aya syaratan duit. Ari sia kehet usaha atawa naon? Enak ieu sia. Mancanna Kang, bawa kita balik. 3 poe ku aing ge buruk sia ngantar duit. Jadi ibadah. Ari sia yang didoakeun poe guru beunghar aing teh tah modal jangkar sirieun. Pon sia mau usaha. Anak usaha teh duit, modal lah duit kudu duit beubeul. Biraku cek, da maneh ge moal jalan usaha teh gapdak duit mah teh. Aing ge ilmu kitu jangkar siriet. Ieu teh menang duit baheula teh, teu kadeleh ku sia. Bari kana aing ripu, teu karatusan poe jangkar siriet teu kadeleh ku manusia aing. Ananya ku aing arek samarangan teh ukur karena Allah, karena sia jalan usaha lamun. Ceuk sia ngajalankeun anak geus beunghar. Ternyata geuning jelema geus beunghar mana buah mangoman sabaraha mangkeluk anu kalibat cecek awewe. Allahu Akbar kuasilah muga duit cep tah. Pan ku duit mah beunang wae geuningan. Tong hari ganing kaen awe anu goreng awe geulis bangsa kumaha duit mah loba. Beunang. Ora sadaya ku duit.
Mentak segede mun hayang kacecer awe kudu boga duit teh jangan sinit. Manggu ya, teu kabadan duit teh cenah laku ka awewe nepi ka enak oge. Tuh nih. Teu kabadan duit kalau sadaya. Eta nya duit. Tah, titah ibadah mah geus arapungun jelema geus beunghar. Geus loba duit miliaran mah geus komo para bapak sadaya. Kadang-kala salat ditinggalkeun. Nya ngaji Quran ditinggalkeun. Allahu akbar disimkuring kataji ngalaksanakeun liungan. Hayakeun walimahan dikuruy ku tabligul islamiyah. Walimatul arus. Muga-muga eta dua mempelai kudat Allah nu Maha Kawasa. Sesuai pernikahanana seperti nikahna kaayaan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ka Siti Fatimah radhiyallahu anha. Amin. Sok kirang baraca eta mah. Ci atuh soleh sasolehna bangsa urang we. Solihah sasolihahna bangsa urang anu kumaha ge? Ulah ngangkran kami jadi salafi. Dibere saeutik oge nyebutna ridho. Teu dibere duit oge alhamdulillah. Ternyata cek pabasaan sapoe alhamdulillah Gusti abdi dibere tedahar mendingan keneh puasa. Ieu mah kumaha teu gablek jang jajan geus ngangkrangkan jadi salafi. Allahu akbar kunaon teu gablek ilmu teu gablek ilmu. Ieu tah dua mempelai. Kalaya buka-buka ieu kaayaan mempelai anu jadi suamina sing tiasa ngadidik anu jadi putrina. Ngadidik pertama tina jalan agama. Ya, ulah maka digawean. Tanya heula ja sampai adus. Anu pertama dia. Neng geus tiasa sampai adus. Coba hayang ngareun heula. Cep sia geus teu tangkurak baheula. Majikan kitu. Mang Maman teu tanyakeun kumaha Cep? Bajikan acan aya di dieu. Keur panganten nanya awewe bisa henteu sampai adus bener teu? Ah ieu berarti kalakuan salah kabeh oge pasula. Kalau pas ulah tambah heula, pas salat jadi ditinggalkeun. Siban nanya, "Neng, biasa teh sampai adu." Teu pernah kumaha datang-datang gabruk peh. Astagfirullahaladzim. Da rasa pamajikan macam geus dihalalkeun ku agama. Padulik teh teu bisa adus di agah hayang nyaho pati ngamamani buji. Astagfirullahaladzim. Padah lamun ditingali tina segi kaayaan hukum para bapak sadaya. Adus kudu di jampe. Ari jampe ayana di luar hukumna ngucapkeun sunat. Nganiatan dina hate hukumna wajib. Nawaitu al hadasil akbari anjabil badani fadlillahi ta'ala hate. Para pasada cur cai mangaran dari nasirah ta. Barang cur teh nganiatan kaula ngalengikeun hadas gede tina sakabeh badan padu karena Allah. Ta eta bakarak bener. Kudu nurutan. Kajen lain luar wungkul, luar mah kakarak naon? Sunat. Kewajiban. Dina hate ayana. Geus bisa can ngomong. Lamun can bisa modar mending oge. Geus kolot. Bubuh deui beureuh ka kubu karnakeun sia matara adus goblok teh eujeun adus. Bos incan kitu sarua ieu. Awas banyak. Hati-hati ya. Hati-hati ya dina hukum ya hati-hati. Nya, hati-hati. Ieu sing ingat ieu. Ieu teh ilmu wungkul ieu. Walima. Allahu akbar qori nepi ka tadi sabari hiji tilu. Nya. Astagfirullahaladzim. Eta disimkuring ngareunkeun qori. Kalau sadaya nya meunang ganjaran. Nya nu dibacana anu macana ngeunah suarana. Marojuna beneran. Allahu akbar. Adabna nya kitu keneh kana Al-Qur'an. Gusti padahal eta anu bakal nyapaatan kamu jadi umat. Jeung deui untungna cek maneh bari udud bari ngalabok cau saung geuningan can anu ngalabok tah disuguhkeun nya mengawan ulah diantepkeun nya eta ngareungeun qori meunang ganjaran al-iqra'u wal mustami'u syarikani fil ajr diraku make kudu teu nyaraho sarea sing bener dengekeunana kuduna mah cek ngadengekeun qori teh kudu bisa niwir lain ilmu wah hukum kue kadang-kadang dari belang rabok minuhan betul teh hayang nyaho aing mah nu korid aing mah teu barang rabok aduh astagfirullahaladzim kajian hati-hati eta Allahu akbar wali kanan eta teh bakal jadi hujah di depan Allah Maha Kawasa asal bener urang ngadengekeunana Al-Qur'an para bapak sadaya
ieu mah aya ti Kanjeng Rasulna para bapak sadaya jelema nu arek cilaka usaha boga hujah ayat suci Al-Qur'an di mana eta terojona wasilah ke torotina wasilah ke toltolaba nana aja mana sadada kolot tapi kebluk kene ge teh kana rotina pamiting hareupeunana we ieu geus karolot astagfirullahaladzim aya budak ngora getol nah ari kolot jadi kebluk aja menang busur kolot teh bawa motor teh kubur bawa motor keluar tuh pakai ibadah motor tadi dipakai uli dari isim kuring mah para bapak sana gabrak mobil itu tanyakan kajang hati ada konangan ke mana cuma hujan bawa mobil gue mau jeng mobil lu gue bawa jangan ibadah kok bawa ke mana gitu dipakai kori jum mang nana no garek ngaji ku dewek nyewa mobil dipikeun ku dewek teu kudu mayar ka dewek bisa cek mana bilang amang arek konangan ka mana ayo moal gitu alhamdulillah tah gubuk mang mobil jangan segitu dipikeun ku dewek saha oge dipake kana jalan hade moal kudu teu dipikeun kayak mobil deh dan niatna ge dewek pake kijang buat bakal ibadah lejak ulin da batu make dingkaplak mobil teh dekat lecet mobil teh syuk ini sore mantong, penting ini teuy pemotor aya Porsche. Waduh, ada beka rabol tuh di Polres, di Cibubur eta mobil hantam da beka karek. Berarti dengan mah gabdag kana raat teh jang buat kana maksiat. Aduh, oge paroba pasadaya. Ieu mah lain. Kajenting dicedakeun mobil daripada liar teu bermanfaat paroba pasadaya. Kamu urang kali oge. Mata budak ya alhamdulillah mohon da pugu ngajari tahu kabeh oge. Tah sia liar kana jalan ibadah pakai mobil, amu nggak tanggal A mobil mah tanggal nunun di situna mendingan kaneh motor we tuh coba lamun maneh ka beleg mobil bagong jika mati lecet mobil mantem kamanjang mobil geus lecet deui kajeng awas mi HP ye kasaraya mi HP nya isin kuring mah lain-lain yang buat gitu yang buat bekal ibadah ya Allah ya Rabbi mi HP saha kena anu arek wani masalah ngaji lamun geus eueuh sim kuring da ka budak mah ulah sina galak da sim kuring naon margina berapa sadaya sok maneh mah hanca we ngaji ilmu kaluarkeun ka masyarakat sabgarak mah geus resiko kudu daek gelut nya kudu daek loba nu ngati-ngati geus tibaheula ge resiko dewek mah ku pamarentah hati-hati di mana-mana oge dipanggil ka mana-mana geus teu aneh kanan sieun mah manehna geus teu aneh perlu gelut di nariungan dewek mah gelut geus aya pareman nangtang di mana-mana sok siap saya ngajaran apa kiai teh can dicoba ye peureut aing geus jadi kiai baheula keur ngora sok dicoba sok teh naon sia teh jauh teh aing mah teh ngacung ka tulang sirit ku boro teh nya tah ieu masih konya kabar udah ieu maneh mah ulah sok ngaji pepatahan masyarakat sing bener aman geus biasa nya gitu dina dakwatul Islamiyah di mana-mana oge sabab lamun Allah nu galak para pasar den jelema rek di mana ngalawarti dia masalah agama nya komo jelema geus munggeun mah di patahan kudu galak ngarti dia masalah agama resepna kanu ngalagu taca Mang Duye kasih mulisin matak ditanya teh ka Mang Duye geus nyaho can jam salat ucap abang mah loba pokode nyaho can Mang Duye teh aduh ada amang mah geus tara kolot menjamah teh geus epet sieun naon astagfirullahaladzim ai baheula keur ngora tah mun kudu adus nyaden henteu aja Mang Duye dia mah Mang Duye mungkin pan mantau ka kiai teh teu daekeun komo kamu galak-galak mah mun geus dicarekan yang mana teh da carekan oge kana jalan ade kita bener lain kita salah para pasadaya sok bubur tah jeung paling kusaret teh ieu tah supaya jadi puja di akhirat pertama yang jadi puja Rasul Bernaka dipimpin ku teh Yaya tah nya muga-muga ieu sih barokah aya suci Al-Qur'an hiji si diijabah doana dua si dijauhkeun balahina tilu si dijemarkeun rezekina opat sing istiqomah dina masalah agamana kalima sing disehatkeun jasmani rohanina amin ya Allah ya rabbal alamin tah teh ya tadi ada nya ngapa di sim kuring sing gede jamar duitna da ngaduakeun mun leutik awas teh kudu teh ka imah lo tadi na gemar lagi deh ngaduakeun we geus untung daek ngaji oge ontis ieu teh capek tadi mantau jam 5 geus ecep sema maghrib geus datang deui sema amplop mah da bekat di belek ku pribumi menang goblok ori ka
dong oge kudu tanggal-tanggal nya entak teu fanatik teh kan bisa ngaji aya ngaji malila dewek ngajang ke jelema mah 2 menit kan meunang 1 juta sawa sok ngaji sajam aya mah ka hesa lekat lukat leket kesang nya duit 1 juta mah gue lukat leket kesang itu kajam ieu tah ieu mudah-mudahan ieu sing jadi pujakeun di depan Allah Maha Kawasa para pasadaya sabab ieu ayat hiji jelema ieu jadi hujah 3 ayat suci Al-Quran itu hujah di depan Allah mu asalna rek silakan kata tulis silakan ari jelema kebluk geus teu pati didenge para masyarakat kiai eta mah jelema meureun tolabna teh merhatikeun kan ucapan kiai ayat-ayat tinu qori diperhatikeun kumanehanana kudu bisa sing ingat pangnanan kieu teh kudu jauh-jauh di kujang hadirin dibaca wa najilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allahu akbar teu kudu kayan ka dokter ka mana-mana beri sifa mah aya dina Al-Qur'an kami nurunkeun dina Qur'an cek Allah ma santero kayan penyakit menang ma sifaa'un ubar aya dina naon sok Mas dina Al-Qur'an mata kuring mah kieu ka budak ni HP sakula warga aing ulah aya nu ngalaman ka dokter ngaju dewek mah boga icu pernah ngalaman ka dokter rek ngaju ulah loba omong naon ingal bajelema mah dekat teh nyarah mah panjang batu nyang bokeun budak isu bokeun budak hese ka Sule ilmuna ieu mah udah rek dibingil dari sorangan hayo ijeulkeun ka mabeura nah tanggal-tanggal teh da budak teh moon lilangan cadong dina beuteung inung da eungakeun ngeun kaluar Roma sadaya ayyuhal walad uhrud batni ummiha ila ardil sok apalkeun Mang Mama gerak jadi dukun Mang Mawan tah jadi dukun-dukun lapus we daripada teu pararukuh nya Roma sadaya gitu wahai budak keluar maneh tina beuteung anu hareureun di inung maneh minal ardi wasi'ah kana bumi anu naon anu lega da kadang ngeun teh budak mah sadogeun dosa tah papaikeun leungeun den ieu ayo mak bantuan da karasa mamaman langsung budak eta biji hak eta aya tah ieu teh tinggal ngawan bisa teh kitu Ulah dewek pagawean murung jelema luar-luarkeun ama antepkeun politik da mantong ka bidang. Poe mararantong ka dewek anu marantong ka puskesmas moman rawuh. Unggal poe ambil aya para masadaya. Kekeh mangtis nu hararese mantong ka dieu. Menta cai tanya kemah tulukeun pada tamun pisah. Tuh ditomoh aya tukang ngambilkeun budak masa entis ngaranna tanyakeun. Moal atuh dicar si Ucep disebut Haji Entis ku dewek teh. Jadi si Jamel Haji Ucep geuningan. Gitu deh Entis. Jadi dukun eta. Entis arek mah jadi dukun ha. Berarti ka guru. Kajeng teh ulah dudukunan maneh. Nya man lam yakun sayhun pasayhu syaiton. Bila mana jelema ujung-ujung jadi dukun para bapak sadaya 13 guru adalah guru nate setan gitu nya ngomong dia aja mang boleh ulah dudukunan ta masih ke jumpa sampai nang sekolah tu aya itu tuh tangkurak sirup tuh beh tong malah mendekat pecahkeun irungna dan jadi dukun lin hantem kaceh-cer ulah di paraban pan kabehan anak anak teh kabeh mah labur dukun mang duyahna eta oh teh nya isi we udah berarti baheula ge dicecer siasa geus teh nyaho jeung aing geus hayang ngabuktikeun antara ilmu dukun jeung ilmu kiai sarengan naon jeung aing dak aing diladenan tulan sieuit sia sugan dia apa sok di baheula ka jeung sia cerita si cerita sok dukun sia lanjut awas amal ibadah sia 40 tahun sia dia tabur kaen lamun dudukun sakali kadang panjang ngapa lah dudukun mantau ka kiai yang ubar mah kiai mah puguh deui ilmuna berenang kalimah Allah diterangkeunana ngan kekeh ulah musyrik ulah nyebutkeun ka aya namun ijabah alhamdulillah diijabah kudu usaha ku akan lain ku dewe ijabah mah Allah nu ngabogaan ijabah mah kadang ulah salah mana anu ngabogaan ijabah Allah ngan kudu kayakinan nu penting mun barang perintahna insyaallah nya eta aya dina Al-Qur'an Allahu akbar ubar nyeribeuteun mangnanan aya dina Qur'an ubar beunghar aya dina Al-Qur'an ubar pinter aya dina Al-Qur'an
ubar yang bisa ngaji ena dina Al-Quran naon nu Allah ubar beunghar ena dina Al-Quran nya Allahnya dina Al-Quran sok wiridkeun sing bener aya suci Al-Quran marawi dina aya di ditu Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu wa yasha wa huwal qawiyul aziz asok kana sok wiridkeun 10 bulan jangan naon begitu teu kieu teu kukuh hatina jadi nyaho jeung Allahna jauh perobosana hantem ngagorolang lisan nya tatanya heula ka kiai kumaha hati eta pakai kalau sudah gemet dina hate kakara kurang ngajerit kana Allah kumaha kawasa para bapak sadaya eta irikeun insyaallah berat eta Mang Maman mate dicemarkeun jelema rezekina ku Allah ngan ulah esok ibadah 5 waktu tipeting kudu loba menta loba nyaring para bapak sadaya laksanakeun tahajud laksanakeun kaayaan salat hajat nya terus istighfar sing loba da kudu kurang mah jelema galade dosa kabeh para bapak sadaya kudu narima jadi dosa nya da ieu mataknya HP lamun riungan para bapak sadaya buburu daratangan ieu urang dieu ge ieu teu sabaraha urang mantap para bapak sadaya lolobana mah deuh nya wah ini lolobana atuh itu cenah 8 suhun pertanyakeun 80 suhun cek eta aja mana mangkeluk na para sadaya padahal eta mangkeluk cek disimpulin bararodo dina masalah agama teu puguh aturanna para pasan dina masalah agama nya tapi kunaon teu dekeun mantau kana naon kana tolaban awas ya kalau mengkojor ulah nyalahkeun dewek yang harapan malaikat munkar nakir teu bisa ngajawab kana pertanyaan anak da puguh amal sia teu waktu di dunia para sadaya teh ala lecek teu urang dibejaan ku kiai kitu meureunang cek kuring para sadaya cek kuring ulah disalahkeun para sadaya bari mabah ieu jelema boro dina agama tapi kunaon taradaikeun kaayaan tolaban Gusti abdi mah malah galak ka ieu jelema ngan ieu mah mangkeluk wae cek ngawarahos maneh mah boga tidak keun lah ieu mah urang warah ku aing ada mana gubuk dah ka neraka Allahu akbar meunang tanya gubuk bagan sia tah galak ka mah sia jangan sirit pan galak cek eta teu pilih bulu sia rek pangkat camat rek pangkat jelema beunghar rek pangkat presiden si Jokowi ge digubuk teh sugan pilih bulu ieu mah presiden Jokowi astagfirullah pimpinan dina masalah ka pemerintahan mah para bapak sadaya leuwih galak lah merasa mentang-mentang jadi pemerintah para bapak sadaya jadi polisi jadi dansek nanaonan ngeungheup mereka karena kieu nanaonan kabeh oge nya moalnya makanya da kabeh bakal kadinya mangkeluk mah ngakebrusna saat di dunia berupa-rupa mangkeluk ketika di udah kapangkatan tapi di dinya mah detailna ibadah di amal ibadah anu bener aduh ye menang rahmat Allah bisa ngajawab dina pertanyaan malaikat munkar nakir camat mantap bisa ngajawab kena pertanyaan malaikat munkar nakir cek Mang Duye sia di dunia mah pakat camat di dieu mah sia ada pasuku aing nu ngeunah kitu cek maneh Duye itu meureun nya wasi hati-hati nya ulah merasa kaen boga titel ke waktu di dunia keukeuh jelema mah kakurungi kunaon ku ibadah sabab statusna kaayaan urang geus jadi umat Islam sangara Islam kudu ngikuti kana aturan-aturan kaayaan Islam para bapak sadaya kajeng nya Islam iman nya apa kudu bararisa eta kabehanana pake urang mun bisa aya nu kawasa nu teu kawasa seperti mau ngahaji eta mah para bapak sadaya aya mah bingung ngalaksanakeun mau ngahaji oge jangan sama alim baban cardatan mau ngahaji mau duit mah daftar aya nama bunga haji teh Mang Maman kudu kaayaan eta duit nu geus bersih nu kotor ge di Jakarta heula cep ieu mah nya di Jakarta kurang tarima asupkeun ka bank digolangkeun ku orang bank di riba dari mana sa para sadaya da kukuh dipenta leuwih na ku orang bank eta riba nyaho urang teh duit urang digolangkeun ku bank jadi riba naon urang dibikeun ka bank menang diteruskan eta daftar urang haji benar temu ngahaji Allahu akbar naudzubillah summa naudzubillah alam ayeuna para bapak sadaya kadang-kala ribuan anu mau ngahaji moal boga darajat haji makbul moal boga darajat haji makbul kunaon ti dieu para bapak sadaya geus diribakeun kaayaan duitna
Atuh Pak Sule jelema daftar ayeuna 18 tahun. Batu 25 juta ngagolakeun duit 18 tahun sih ingat. Jadi sakumaha eta duit. Urang kabagian teh leuwihna malan ku namahan deui rek mantong ka Saudi itu. Urang basa aya. Nya boboro namahan namun kitu mah 25 juta ti heula. Are ka Saudi teh kudu namah deui leuheung keneh meureun kabagian ribana. Ieu mah kabagian teu dosa nain bakal kabagian. Cenah rek naik haji katana sih. Astagfirullahaladzim. Atuh paina nina coret mangnanan aya jelema berjuta-juta mau ngahaji. Kumaha cek juru kunci Madinah teh. Juru kunci makom Kangjeng Rasul. Datang ka impian patep panggil Kangjeng Rasul. Bejakeun ka saluruh umat anu berjuta-juta mau ngahaji. Buah kabeh kanyaranana eta mau ngahaji, bobor haji mabrur. Haji makbul oge teh. Iwal ti hiji tu tukang repsol sapatu. Ditarima ganjaran mun ngahaji. Teh angan kumaneh. Kampungna di anu jelema ngaranna anu. Eta anu bakal ditarima ganjaran mun ngahaji dengan hiji-hijina ditarima. Moal ti berang hudang tayangan danyaho kampungna anu ngaranna anu. Aya ngaranna anu teh aya cenah pati tukang repsol sapatu. Oh nya. Pengarep sholat sapatu ngomong eta jelema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Pak? Abdi di Madinah. Aya naon teh itu di Madinah waktu tadi. Bada ti maros we ka Amang. Ari Amang mau ngahaji geus sabaraha kali. Abdi mah teh acan jadi haji, can sakali-kali acan. Hah? Lupas tah. Kek mah kumaha sejarah ieu Amang. Nu ditarima ganjaran haji teh teh Kanjeng Rasul adalah Amang tukang repsol sapatu ngaran Amang anu nya. Memang abdi teh ini tahu ieu ongkosna geus boga. Ngan balang arek ini di tempat teh sakeureungan abdi teh pake jeung miskin. Ku abdi teh bagikeun matus engka haji dibagikeun duitna ka fakir miskin dikeunane mah mangan abdi teh terus abdi mah haji. Oh Amang geuning ditarima ganjaran haji teh ku Allah. Asupna Amang mah hajina haji mabrur. Sanggeus ditepatina haji mabrur Allah geus nyamiskeun adalah surga. Allah pasaraya. Ari ayeuna teh aku tampura ke jadi haji. Allahu Akbar yang disebut mah haji. Balik umroh yang disebut haji. Goblok panjang. Nyampe ka iman ulah umroh ka iman bisa yang disebut haji. Gusti dewek. Ayeuna di dekat Mangjuri, dekat Mangguya tuh. Jelema umur yang disebut haji lain. Ayo Bang ya. Tuh geuning mau baca. Untung orang Jawa nu mau ngahaji. Ini apa? Umroh kalau pasadaya. Kenapa gunana kain umroh? Aya soteh. Umroh lamun ka jelema geus mau ngahaji. Ari jelema can haji kudu Islam nu kalima naon cek? Mau ngahaji lain. Ayo umroh. Suka naik namahan hiji, rukun Islam teh jadi genep. Kagenepna umroh da Allah. Haji rukun Islam nu kalima kunaon dia menang jadi umroh rata-rata ka mana-mana. Mah umroh mah teh usaha ngalangan hukum ge batur mangala duit. Paduit teh ahli akhirat cilaka ge pati aing darableg duit teh patina umroh. Gitu. Awas ieu mata kudu nyaho objek status kayan kuku. Urang amal ibadah supaya diterima ku Allah sin getol lah ngamaringu. Noleh diterima amal ibadah ku urang. Usaha kudat Allah kumaha kawasa urang sarareanya. Disim kuringnya ieu. Urang teruskeun saeutik ieu. Ulah loba-loba teh. Nya. Ada teh kahiji geus penting, kadua geus peunih beuteung, sangu di tukang geus loba. Ari pake pan meureun beresan teh tukangannya. Ngami hape cek ulah maneh kana dewek heula goblok. Nyatu na dewek mah gawe. Aduh. Apa ya tahun ieu tah kudu gawe teh muan son ti isuk. Mudah-mudahan teh can nyatu. Oh ti kamarinya. Astagfirullahaladzim. Berarti geus heueuh ngaleboh kana nyatu eta mah teh kamari. Kuring mah kakarak damantokna oge. Jadi mengguyah ke tanah air. Ya, dari pakai amal ibadah ini tadi. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Namun dangdut tuh. Allah sudah kemana berdangdut sen. Engkar tadi itu. Engkar mah selawatan pun aja. Alhamdulillah, alhamdulillah atas selawatan. Ya. Ya jelema boga hujah cuci Al-Qur'an momen 3 nu dijieun hujah. Hiji kalau ditanya, "Hei,
Ada, yang Gusti, balik dundi gila lagi ka dia. Oke, tadi ku Gusti bagan abdi ku di kana raka keun anak ku dibalik ka dia. Wah ngabangus ya. Sia mau naon-naon. Mun dekat ada mah tugasna lagi, mantaukeun jelema we kana raka mah, jol kacamplung. Henteu ngaji ka itu ka dieu. Mun karena kieu nanya di jero kuburan tugasna. Robos sadaya. Nya henteu ka itu teh ka dieu. Ngan teu pilih buru cek. Henteu nya asupan cu ieu mah nya aku geulisna. Henteu. Bogoro kaen leh nu geulis robos sadaya. Kongon nu goreng mah cek. Allahu akbar. Benar aku pakatna robos sadaya. Terus cepet pajongan langsung ke neraka. Mama, besok pilihan mama. Ya mau kumaha di jalan ayo noleh ini kita mah. Bola nyampa tuh motor. Ayo napa nu geus nah geleyeun ngalam. Dasar si goblok. Masuk libur mi HP pokok ini kudu dihargai mah launan ini cek di dalam. Malas mah bisa bade ka mana motor. Mangga sok tumpak. Sok taracap mana? Waduh sia. Sok kabalan yang wae lumpat. Ubur bawa tah. Tah ibadah gede tah ini mangtis. Mangtis leumpang ayeuna rek ka gunung. Ini kreh leumpang. Mak dipuh teu. Komoe jang dipuh. Sok mah ganong jang. Ganong mangtis. Apa gede ganong sok teh ka jalan tongoh teh jalan cagak. Wagong sabaraha lain ganong lagi. Ngaganong emak-emak. Mak cicing mah. Ngalah galis mah dis, teu kacing kan ngomong galis mah. Kunaha marajeun lakukan ini cuman dis. Galis mah laku mun ngendikan. Orang datang mereka datang. Adam, dengarkan ke maneh. Memang maneh layak sunallah ma'amarohum wa yaqalu nama yumaru. Penyulayaan perintah aing. Cek aing bawa tah hiji lalaki. Enak sia kudu ngawaro deui ka aing, cek aing balikeun. Nya Gusti mana enak dengarkeun maneh hei laki siapa teh nyaho aing nyaho cek alo naon maneh make ngalieur ka kaula sekali tadi ngalieur Gusti abdi teh emut pernah kaayang tolak nu ngajina balik baban galak tapi karti tah dewek menang punten kalau itu kumandanan tadi punten dewek mah teh sorangan tanggal teh teu kudu dipunten batu mungkin dewek ka sorangan ambileh manggulah kita meureun ka dewek ka sorangan meureun tah ari meureun ngaji ti malim baban cek malim baban bek ieu ayatna teh wa rabbukal ghafuru dzurrahmah ku abdi diperhatikeun eta ayat ari hartina Gusti ari pangeran syarira teh dan anu seueur hampurana tur anu ngagaduhan rahmat. Tapi Gusti kunaon abdi emut barang dibawa ku malaikat Adam di warang Gusti di jalan kunaon aing gede dosa menang teh dihampura ku Gusti jeung menang teh di rahmat. Hade maneh di mana menang ayat eta abdi teh tolak ti mualim baba. Oh, terus. Dua kali maneh ngalieur di ka kawayan naon deui. Abdi emut keneh di mualim baban keneh ayatna. Mana? Ayat Gusti eta teh. Mana ngan ayat aing jeung ayat aing geus ya mah. Kumaha pancet Gusti lin wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Malah bisa ngahampura kana dosa terkecuali Gusti. Pan abdi percatelan dosa teh jeung Gusti, lain jeung adami. Bodoh nu baris ngahampura lagi Gusti. Bener adami. Bener ieu jelas lagi bener. Bener ayat aing eta teh. Malah ku aing dikubrageun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu umatna ieu. Sanajan gelo ieu bukan hujah ieu. Geus dua ayat aing dijan hujah. Mudah-mudahan ka Mang Maman jeung kasihan cek. Sehingga tos ibadahnya awas bae ka dipunten salamun eueun ka Bang Jumat. Oh, si Allah urutna sia. Wae di bokataha. Nya karunya we ka maneh. Kalau mau diterima mah ibadah maneh Allahu Akbar wa gunana ibadah mah ibadah tapi ternyata teu diterima ku dan Allah Maha Kawasa. Atuh kalina. Naon maneh bakal ngalieur ka kami. Abdi emut deui kana cariosan Gusti. Aduh sia mah ngan hantem me aing anu diseretkeun ceuk Allah. Ngan ka aing mah aing geus abdi kudu kasadi da meureun Al-Qur'an mah adalah kalamullah cariosan Gusti. Dari cariosan kaayang adami. Gusti nya mana ayatna?
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ucapkeun ku saya Muhammad, wahai pirang-pirang abdi kami tireng-rengan jelema leuleuykeun, Gusti tumampi abdi jelema leuleuykeun. Cek Gusti eta ulah ditempo haram. Cek Gusti eta ulah didahar subha. Tapi ku abdi didahar. Cek Gusti eta ulah ditempo haram abdi kadang-kala nempo. Cek Gusti maneh ulah tempat tempo kalain mahram awewe kadang-kala abdi maresep nempo nu poke. Celamang mamanta sama otak mantok ka jalan teh mah sebelum ada sebenarnya loba kepo mantok ka palabuhan goblok. Sok tempo teh teh. Ya nepon kumaha? Da aya anu poket aya. Menang-menang aya. Nu hideung aya, nu bodas aya. Sok nempo tara maresep. Loba di kacamata geus mah sieup kudu lengkong ieu. Waduh, wah.